Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin rahimakumullah, hayu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Allah anu Maha Suci. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiin anu sami-sami ngariung mumpulung dina ieu haflah anu mubarokah. Mudah-mudahan urang sadayana kabulateran ku sapaat mantena, khususna sapatul udma jaga diumil jaja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sim abdi bade ngabas perkara sabar. Nonari sabar teh nyaeta nahan diri anu dipikahayang nafsu. Lamun nafsu hayang ngalawan kanu jadi kolot, terus kurang ditahan supaya terjadi ngalawana, tah eta atos bisa sabar. Ras deui lamun nafsu hayang napasea jeung babaturan, ras ieu diri bisa ngalawan eta nafsu sehingga terjadi paseana, maka eta diri atos bisa sabar. Hadirin rahimakumullah, sabar teh dina tilu tempat. Kahiji dina ibadah. Contohna lamun orang sholat terus eleke-sekeng heng buru-buru beres, tah eta tos teu bisa sabar dina ibadah. Jadi sholat teh merlukeun kesabaran. Terus lamun orang puasa, hayo ningalian jam, terus tatanya jam sabaraha yeuh, magrib can, tah eta geus teu bisa sabar dina ibadahna. Jika carita aya orang Jakarta anu puasa pas adzan duhur manehna nyarita, aduh hampir gue buka. Kenapa gitu bang? Soalnya adzan duhur mirip dengan adzan maghrib, artina eta jalma tajan bisa sabar dina puasana. Anu kadua, sabar dina nahan maksiat. Contohna lamun aya jelema nya ngomong ka urang, ih eta irung ni jiga kutil. Terus kurang dibales, naon maneh ngomong supaya maneh ge ta beungeut jiga gegetuk. Tah eta urang tacan bisa sabar dina nahan maksiat. Terus di lamun aya jelema nyarios kasar ka urang, dasar monyet mah. Terus kurang dijawab, sanes abdi mah jalmi, maka urang atos bisa sabar dina nahan maksiat. Anu katilu, sabar dina mayunan musibah. Ari musibah teh nyaeta cocoba anu dipaparinkeun ku Allah. Contona bade alit bade ageng. Contona lamun urang kabeureuyan ku tulang pedra, terus urang amek-amekan, maka urang tajan bisa sabar dina mayunan musibah. Terus di lamun urang kagigel me, terus urang ngerasula jeung amek, maka urang can bisa sabar kene dina mayunan musibah. Terus lamun orang ceurik jeung raheut hate sabab dipuduskeun ku awewe, maka eta ge can bisa sabar. Pokona ari anu namina musibah, setiap perkara anu datang kana diri urang eta perkara teh teu cocok jeung kayang urang, tah eta namina musibah. Aduh. Lamun orang tidagor terus maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka orang atos bisa sabar dina mayunan musibah. Hadirin rahimakumullah, jadi sabar teh dina tilu tempat. Anu kahiji sabar dina ibadah, anu kadua sabar dina nahan maksiat, anu katilu sabar dina mayunan musibah. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Sakian anu tiasa kadugikeun. Hapunten tina kalepatanana, kalayan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.